Para mitra kaum dang, harita keneh Bani jeung Satar lalumpat merubul Dani. Maksudna rek ngabinasa Buldani tina awahing ku jengkel-jengkelna. Sedeng kenyi saerah ditungguan ku Suhama. Tapi mata kanjelu baranggok nyampak Buldani geus ngababatang jadi banusan. Nang karak baeud teu nyawaan Bani jeung Satar silih reret. Dengarti kana eta kajadian mimiti nama Bani curiga buah-buah dibinasa tadi ku Satar. Tar, kumaha geus dipayahan? Wah, Bani sumpah kan teu mayahan kuring mah. Kusapa enak atunya bet jadi mayit. Pariksa sing api kayak tatu adawan teu. Bani jeung Satar dongko. Ting ragamang kana layon Buldani barang diteges-teges. Dina bibir ngalai getih kentel pangangguran diheuaikeun sungutna. Breh aya daging kira-kira segede inung leungeun. Ku Bani dicoer dikaluarkeun si horeng tungtung leta. Astagfirullahaladzim. Ngigel leta sorangan meureun. Teganya si Buldani, ceuk Bani bari gogodeg. Ayeuna mah kaharti Buldani maehan maneh bakat ku teu kuat nahan wiwirang jeung taya harapan kana salamet jeung tibatan dipaehan ku musuh leuwih hade maehan maneh da ongkohna jan teu dipaehan ku Bani atawa Satar ge pasti bakal diala nyawa ku pihak Ki Burandil sabab geus kitu bisi ngucah ngaceh Rusia Ki Burandil. Geus puguh kitu mah kumaha teuing da kitu kahayangna meureun ayeuna mending urang nulungan nyeerah we atuh watir. Iwa tuh engke geus kapanggih nya Ariati jeung geus bisa nulungan nyeerah urang ngurus layon si Buldani. Nya bener kitu lah. Seburit ongkohnya ceuk Satar bari cengkat. Terus duanana maruru deui ka hareupeun lawang nu geus burak bari. Murunyi saerah nu keur digugulung ku Suhama bari teu bisa nulungan barang gok Suhama langsung tumanya. Kumaha Kang? Si Buldani maehan maneh ngegele tanah sorangan. Keun baelah manehna mah geus ngahukuman diri pribadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Horeng nepi ka kitu nanya. Keun baelah. Ulah mikiran si Buldani jangan ieu mah urang mikirkeun ieu teh we kumaha nulungan cilaka jeung di kumaha nya Ariati ceuk Bani. Mumun Kang teu pupuguh bet lat poho ka abeur abdi teh. Tenang we jang yuk urang ka jero. Urang teh nya Ariati. Aya eueuhnya Bani nangtung ngajak ka jero guha. Si Mas Padaka bisa aya di gurang kawan tu licik pisan si Buldani teh. Satar ngelingan bisa aya deui cikanon teh. Pitapak-pitapak anu bakal ngabahayakeun ka dirina. Moal geus kojor si Buldani nage. Bani jeung Suhama asup ka jero guha nu pantona geus ajur. Ari nyi saerah ditungguan ku Satar, tapi bari tetep waspada bisa aya itu ieu nu ngabahayakeun. Kacatur nu asup ka jero tetela aman teu aya naon-naon. Teu aya nu matak bahaya. Suhama rarat reret kitu deui Bani. Ari ret ka pojok aya nu diuk dina bangku nyarane kana tihang ka ciri tak-takna bungkul. Tuh satu Bani nunjuk. Ciga-ciga Suhama teu kebat nyaritana. Gagancangan muru kanu ditunjuk ana breh teu salah. Memang bener adina Nyi Ariati teh. Jati teu kuda naon Jati? Suhama teh sirikna ngarontok bakat ku ato. Adina kapanggih deui sarta adina kaayaan salamet ukur di borogod bungkul. Teu bisa nemalan Nyi Ariati da bahamna dicocokan ku lama leungeun ditalikung dihijikeun jeung tihang. Ieu Nyi Ariati teh jang? Muhun ka ieu pun adi Kang, temal Suhama. Tenang atuh ari geus kieu mah. Sok keuretan talina. Kade sing hati-hati bising salah ngeureut. Bani ngasongkeun peso balati ku Suhama di tampanan. Berat-berat talina dikeuretan. Ari Bani ngalaan lamak nu dipake nyocokan baham Nyi Ariati. Plong hatena ngemplong ambakan belang blas. Bang blas cipanon merebay bijil. Kagagas bunga pacampur jeung sedih. Bungahna aya nulungan sarta lanceukna pribadi nu datang. Ari sedihna betepung dina kaayaan kitu. Ya teu kunaon naon nya? Teu Kang salamet. Nuhun enggal sumping temal Nyi Ariati. Bari ngarangkul ka lanceukna kate nyobangun leuleus. Sabab beak tanaga kurang dahar jeung ti kamari dikere ku Buldani. Syukur alhamdulillah loba nu bila nu wela ka hidup teh. Allah nang tayungan keneh, Allah menyelamatkeun hidup. Saha teh Kang? Nyi Ariati nunjuk ka Bani nu harita keur nyarengeh di lubungan. Sabab geus hasil nulungan nu katularaan. Ieu teh Kang Bani saderek Nyi Saerah nulungan urang teh
Ayeuna kacilakaan Nyi Sairah teh ceuk Suhama dumareuda. Nuhun nepangkeun atuh abdi Kang Bani. Sami-sami Nyai nuhun, urang tiasa patepang dina kaayaan salamet. Ieu urang biji lainna mah ieu tempat sababoga keneh uruseun nu cilaka kudu ditulungan, cek Bani. Mangga Kang Bani, ya tukang Suhama. Yuk. Jung Nyi Aryati nangtung ngadadak jadi jag-jag. Perbawa tina kabunga hate sabab geus bebas tina bang baluh cengkreman Buldani. Barang keluar tigu haret kanu ngagoler teu empes-empes. Nyi Aryati poho kana tata krama tina awahing kusono ka Nyi Sairah jeung leuwas nenyo nu ngarempre. Gabrug ngarontok bari ngagero. Teteh, kunaon teteh? Cenah tuluy Nyi Sairah digulang gaper. Bani jeung satara katut Suhama rada reuwas, watir kanu cilaka bisi nu tatu kaganggu. Yat sing tenang yat hawatos kanu teu damang. Bisi kadupak tatuna kehilangan sing tenang heula. Kan, kunaon si teteh atuh kan? Kunaon? Cilaka ka Betrik Panto. Waktu ngadobrak ieu Panto. Sabab ngan anjeunna nu sanggup nu sejen mah najan lalaki gehengker tanagana. Leres Nyai akang sorangan teu kuat rumasa dina ilmu mah aya di dasana penyiera. Bani nanyakeun kana omongan Suhama. Dedeh teuing si teteh, kumaha tuh nulunganana Kang? Teuing akang ge bingung. Barang keur pahulang-hulang kitu Nyi Sairah usik lalaunan. Sirahna Malik nu ngariung curing hak atuh nenyo nu cilaka usik. Harita teh gede pangharepan, tah geuning tos emut meureun, ceuk Bani. Berak deku gigiro Nyi Sairah malah sarerege ngariung, tapi ukur nenyokeun teu aya nu bisa nulungan. Berai pano Nyi Sairah beuntak, renghap narik napas jero. Tuluy sirahna cengkat hayang hudang maksudna mah kawas teu sadar. Yen sukuna tatu ari usik cerit bari ngalengak. Bedak deui nangkarak ngan untung kasangkeh ku Suhama punukna. Tenang Nyai, tenang. Ulah waka obah cicing heula. Cek Suhama bela naker, rumasa geus kahutangan budi. Kamana si Buldani ayeuna? Karijenatna Nyai. Hah? Saha nu wani mayan si Buldani? Nyi Sairah bangun reuwas. Teu panuju mun Buldani aya nu maehan. Nyai ulah reuwas-reuwas ulah bubu. Si Buldani teu aya nu maehan ngan manehna nekat tega kana diri. Wani nyilakakeun awak sorangan, ceuk kasarna mamaehan maneh. Nyi Sairah ngahuleng asa teu percaya. Abakan kerep dada turu naik lila-lila ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu ngariung jempe nunggu komando. Ari kitu onaman mah kajeng. Asal ulah salah di urang. Sabab urang mah ulah gana-gana gampang kumawani metik pati deui. Ulah ngapurah kana nyawa manusia. Sabeda deui jeung nyawa hayam. Najan manehna jahat oge ulah kumawani maehan. Mana komo da geus teu bisa balakan. Eta kita inu wandu Nyai rupina wae manehna teh ngarasa wirang. Jeung teu aya harapan kana salamet mawi tega kana diri kitu tah Nyai. Nyakeun wae tapi kumaha ieu kuring. Suku nyeri ulah sama ku atuh leumpang. Nyi Sairah nalengis tuluy muringis nahan ka nyeri. Sabios ulah hariwang. Akang jeung adi-adi bakal bumela. Nganyuhunkeun piwuruh keulana kedah kumaha ayeuna. Teu Nyi Aryati parantos kapendak salamet teu kirang sawios-wios. Ngan bade wangsul teh teu tenang, margi aya layon uruseun ari waktos menuju ka burit, cek Bani. Minta putusan ti pamimpin. Aryati geus salametna. Bagea Nyai, hatur nuhun teteh. Nyi Aryati mangut bari carinakna. Ini mah kieu Kang Bani. Memeh mulang ngayon Buldani kuburkeun heula. Wayahna capek oge da kumaha atuh kaayaan batan sakieu. Atuh saja bati kitu samemeh mulang, imah si Buldani pariksa heula. Barang nu matak ngabahayakeun piceun atawa ruang sakalian. Mun geus beres kuring bawa balik ti dieu, tapi Nyi Sairah bingung. Kudu balik ka mana da ka Cisurup geus teu boga dulur anu lanes. Balik ka imah akina rek murusaha da pugu geus nu ngelis. Teu sanak teu kadang pahatu lalis taya baraya. Kaayaan kitu kahartieun ku Suhama gancang nempas. Nyai ulah keung ulah sieun.
Ulah salempang ulah hariwang geus teu kedah segera emutan. Ieu ayeuna mah urang langsung ka Ciboros. Dalah Kang Bani jeung Kang Satar ge ulah ka mana-mana deui mending ge urang riung numpulung di lembur abdi malaur lalega teu aya batur. Ulah sieun teu manggi dahar abdi mah lain sombong pare 5 leuit macan kadahar sawah hektaran teu kagarap kebonjeng ingon-ingon teu aya nu ngurus. Mun akang kersayu urang bebetah di ditu ku abdi moal disaha-saha rek di aku dulu rupet ku hinis kitu deui nyi erah ulah teu kersa ieu urang ka ditu jeung akang. Abdi mah satuju pisan teteh Nyi Aryati hideng Maira. Atuh puguh dir mobok manggih gorogong nu garet cadas manggih emas. Bungah nu taya papadana ngadenge kitu mah Nyi Sairah nepi ka medal Cimata. Cimata kabungah ngadenge pangakuan ti Suhama anu sakitu ikhlasna celik putih celak heran. Kang Suhama nah moal kaabotan kairuan ku abdi. Suka lillahi ta'ala ikhlas lahir batin. Mangga teh teuing malah mabungah nu aya upami kersa ngiring ka Ciboros. Komo upami sadayana mah Kang Bani jeung Kang Satar. Kumaha kitu Kang Bani? Nyi Sairah ngareret ka Bani tuluy ngareret ka Satar. Akang mah buntut we lah kumaha hulu. Niatna ge sejak ulun kumaha ulah ka Nyai. Sakumaha saur ka Aki almarhum, mangga sejak ngiringan komo ada pamangangkeun ti Jang Suhama mah nuhun pisan. Tah kitu geuning mangga Kang Suhama abdi ngiringan. Nuhun atuh ari kitu mah. Taina mangga teraskeun badanten bade naon heula nu dipidamel. Ceuk Suhama kawas nenang tang tugas. Salajeng nyamanyangakeun ka Kang Bani. Nya urang bagi tugas we akang jeung si Ujang ular samayit. Akang nu ngali kuburna Ujang nu mulasarana nu ngartos kana tata cara sawiya sederhana we da balurat. Ari Satar jeung Aryati ngadamel tanu para mitra keur ngagotong Nyi Sairah harita teh. Dibagi tugas ku Bani, malah mah para mitra geus kitu mah prak migawe tugas sewang-sewangan. Bani jeung Suhama murug kana layon rek dikuremkeun sabisa-bisa. Kuduaan sabab mun diantep kitu ngabaluratkeun. Ari Satar ngagedig harita teh murungkun awi teu ngawagu. Geus apal kana kaayaan di wewengkon eta da urut anak buah Buldani. Satuluyna digawe nyieun tanu dibantuan ku Aryati. Nyi Sairah ngalempreh bari ngararasakeun ka nyeri ngan ayeuna mah teu ngagoler. Nyarane kana dalah kana tangka dahu bari nyaksian anu nyieun tanu. Kaomdang panon poe geus surup angin leutik ngahiliwir ngulin keundang daunan. Aroyag pating arulang siga nu ngagupayan. Sora nu kakadekan dokdak dipiring ku sora manuk dialokan ku sora lonok disengakan ku tongeret kawas nu ngajujurung balik. Akhirna wanci sareupna pagawean rengse. Tanu anggeus nguburkeun Buldani rengse geus kitu mah teu laloba catur deui. Nyi Sairah didiukeun dina tanu suku nu nyeri dibengker ku lamak tuluy digotong ku Bani jeung Satar. Bralempang Nyi Aryati nuturkeun nu ngagotong pang tukangna Suhama. Ngawal adina bisi mopo di jalan kawantu awakna teu pati jagjag. Bari leumpang galecok ngobrol silih guar pangalaman. Najan bari jeung tatu Nyi Sairah ngarasa bagja lantaran tugasna rengse. Buldani beunang tepi katiwasna. Nyi Aryati kapanggih bari salamet sajabati kitu bet asa aya panyalindungan. Suhama bet ikhlas turido ngaku ka manehna. Era namana taku tapi dipikir-pikir aya benerna. Da muru ka mana atuh teu boga buru-buru. Teu dicatur di jalana para mitra urang cokot gancangna bae. Aya paribasa jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Kira wanci sareureuh budak Nyi Sairah sabatur-batur tepi ka lembur Ciboros. Kaayaan sepi jempling nu kadenge ukur sora gaang jeung jangkrik. Sakapeung kadenge anjing ngagogog atawa simet gadung disada dina tangkal nangka. Barang ngaliwat ka hareupeun garduh cileng aya nu luncat megatan jalan.
mangkaning remeng-remeng tepati sidik puguh bani ngarengkog satar teu nyahoeun ditu kada ti tukang. Ampir we ti jongklok mun labuh teh bakal ripuh nyi saerah nu digotok. Aduh. Naon urang teu bebeja? Satar gegelendeng tenang tar aya nu bogatan jalan euy, teh moal bani. Sae si lain? Moal naon eta? Ceuk nu megah. Goreng rona nu geus meunang mapagahan. Lantaran lemur ciboros werit bae ti saprak Arya ti leungit. Juru tulis jeung kulisi ngeprak wadia balad pikeun ngajaga keamanan lingkungan ronda dihangkeutkeun. Ulah kitu mariksa teh tu baraya, kumaha mun cilaka dewek teh keur berat ngagotong nu gering ge teh bani kalaku kurutus amekeun. Ronda ge keuheuleun boga rasa teu diajenan haok nyentak. Jawab pertanyaan dewek sia. Nah dikira heureuh ya nya teh. Dinas deuleu. Sabab ieu lemur warit sia, kami tugas peuting ieu. Kudu taliti jeung hati-hati nanya kanu ngaliwat. Oh tapi nanya nu bener we wontong kitu atuh cek bani kalabuki keuheul. Sugan kudu cabok sia manusia teh. Rona beuki nafsu. Serong kahareup dua lengkah teu kanyahoan leungeun nonyok ka bani nu keur ngagotong keneh tandu. Tapi bani teu cileureun dampal suku katuhu nyamer mamatihna. Heap cekuk. Rona dongko bari nyekelan jimat. Sabab ditajong satakerna malah tina awahing ku nyeri langsung namru kokosoda. Kang Bani, nabat piluasan teuing dikumahakeun Kang? Nyi saerah reuwas nenyo nu gegerung. Ditajong we tuman basona nyai. Tuman kos kabangsa teh nanya teh embal bani. Tuluy ngalengkah deui bareng jeung satar nu geus cangkeuleun hayang geura eureun. Tong di warung majulah cek satar. Barang cacap omongan satar jeleng-jeleng aing luncat megatan jalan. Para mitra kaum dami, barang cacap omongan satar jeleng-jeleng aya dinu luncat megatan jalan. Barasat cahaya baterai kabani tuluy kaluhur ka nyi saerah nu keur digotong. Samemeh aya nu ngomong suhama maju ka hareup nyegah kaributan nu bari timbul pok ngomong. Mang, tingali beungeut kuring. Pokna bari ngajegah hareupeun bani. Barasat baterai kana beungeut suhama kebegrona pating rarenyag. Ti samar atuh nu disorot bat ku baterai teh suhama. Geuning ujang. Muli ti mana ujang? Jeung saha deui eta teh? Ceuk rona nu geus kolot sopanaker ka suhama. Urusulan kokosodan hampura we dulur kuring kumawani. Dabongan digalakan. Ulah gagabah atuh sabab mun dulur-dulur kuring bendu boro-boro rona sarombongan jalma salembur ge moal anu mahi. Suhama reueus jeung asa agul sabab dulur-dulurna memang karanda. Saha eta teh atuh jang? Rona keukeu. Ieu Kang Bani nu tukang Kang Satar ngagotong nyi saerah nu bareto ngabelaan bapak kuring. Nu tukang adik kuring nu kare kapanggih sabada dipaling ku Buldani. Cek nu megat hampir bareng. Itu mah rengse teu aya masalah naon-naon ronda nu jag-jag mangku baturna nu tatu. Dibawa ka garduh nu sejen mapag nyi saerah malah enu nyelangan ngagotong ngan bani jeung satar teu dibikeun ku bani. Bring ngajugjug ka imah suhama batre pating barasat jaba pating garero ngabejakeun ka nu geus sarare. Yang nyi Arya ti geus beunang malah aya nu teu hideng lumpat ka imah ki ulis ngabejaan yen suhama geus datang. Barang gerok kahareup barang gok kahareupeun imah nyampak rona duaan. Da ngahaja ditugaskeun ku ki ulis pikeun ngajaga imah suhama. Luyu jeung amanat nu bogana nu nitipkeun ka ki ulis. Rona nu dua reuwas nenggo nu ngaliet kadinya, duanana curingsak mencerong kanu datang. Assalamualaikum. Suhama uluk salam. Rona nu dua nemalan bari tetep bengong. Barang ge sidik nu duaan teh sirikna ngarontok bakat ku sono. Ngabagiakeun ka Suhama jeung ka sakur nu datang. Ini Kang, kumaha bikeun Kang? Ceuk Suhama ka Rona. Tos ulem jiga nama jang, da jempe di tadi ge. Nuhun ngapunting pugu melang akang teh. Alhamdulillah aya berkah, salamet bari hasil Kang. Harita keneh panto diketrok Rona ngageroan di itu. Korejat bikeun hudang rungah ringeuh siga nu reuwas. Maklum nu hudang ngadak-ngadak asa disentak. Diserentah permitra lelembutan can kumpul kabeh. Jut turun tina ranjang buuk ngaringkik samping ngalelete. Aya naon ieu teh aya naon atuh? Pokna ti kamar.
Buka pantobi kuring Suhama. Oh, mangga. Diikeun lumpat mulupan tengah. Kolotrak berai muka kelenyeng kana panto tepat. Kolotrak nyabut selot berai muka ana breh sarerea nyerenge. Nenyobi ikeun anu ngaleleke buuk abut-abutan panon kekerikuman seram ku cahaya baterai. Bu Suhama kajero dituturkeun ku Aryati. Bani jeung satar api-api ngagotong tanu ka tepas. Tag diecagkeun lalaunan geus kitu dipangku. Hati-hati rencana api-api. Didiukeun dina kursi pada nenyokeun. Nyanyi, nen, geuning salamet geulis. Aduh nuhun, Gusti nuhun, salamet. Diikeun daku hareupeun Nyi Saera. Krungu sapantu ureuna bangun deudeu. Kumaha Saera lain Aryati. Ini Aryati mana ngadeg di saja. Nyi Saera surti tuluy nunjuk ka Aryati. Oh, utang. Nah saha ieu? Coba Gustina atuh bersamaran. Para dunungan bibi teh mana geulis? Mana nu geulis teh? Diikeun malih. Pesta Nyi Aryati nu ngajengjeng nangtung kene. Gabrug diikeun ngarontok udug-udug nyung keurus balilihan bangun anu kanyengerian. Salah kacuri cirinya ganeng atuh bilah. Yang ngagumpulkeun. Nah dicai ka ditu, nyangu ngagoreng lauk. Tuhan ka nu karek kunting teu karunya carapeun. Geus rona nu pangkolot. Kami teh atoh bunga, durungan salamet teh kami teh sedih. Lamun Cineng teh sumping teh samangkaning kami nu katitipan ku Ren Suhama. Cicing siapa teh mah ulah ngaganggu kanu keur nikmat. Tidak Diikeun bari ngikutan si Pana. Mat kunaon diikeun kacuri? Keri Bersarerea curi. Nyi Saera sababaraha hatena. Ku sedih teh Aryati jancang nyarita bari ngekelan taktak diikeun. Karantok di kabela bibi katarima ku kuring. Ayeuna mah wayahna capek kabejan harcai kuringan. Mangga neng, mangga. Sawioskeun bibi bade ka pengker. Diikeun misutan si Panon ku tungtung kabaya. Nangtung leos kapawon bari ngajewang tempor dina meja. Ari ditepas geus caang mabra lampu tempel geus diseunyi. Nu datang beuki loba jujol ngabagiakeun kanu kakara datang. Malah jebul kulisi jebul Ki Ulis, Pak RT, Palebe jeung para pangurus lembur sejen. Tungtung nama di Imah Suhama teh jadi eueuh loba batur haneuteun loba nu ngomong. Samemeh medar lalakon nu kaalaman. Ki Ulis dag-dag deg-deg reuwas nenyo nu cilaka pok ngomong. Ujang Jang Suhama. Ieu nu teu damang ulah diantep hawatos bilih tambi parna, sina kulem atuh ulah dicalikeun di dieu. Mangga Mang Ulis. Nah atuh nahanya. Hilap abdi teh. Suhama cengkat tuluy nyampeurkeun ka Nyi Saera. Teu ragab teu asa-asa Nyi Saera diobeng, dibawa ka tengah imah. Malah makebat ka kamar sina ngagoler bari ngareureuhkeun ka cape. Nyi Saera teu baha da nya. Awakna meuni asa pasiksak nyereri sabuku-buku. Sirah lieur tanaga asa musnah tapi hate teteg. Sabab aya nu panyalindungan, aya geusan pamuntangan. Kahiji tepung jeung Ki Ulis anu sakitunya aheunana katamah-tamah aya Suhama nu geus karasa belana. Heuh nyai sing raos reureuh di dieu nya. Ulah asa-asa da lain dinulian. Wayahna di kantun akang bade mayunan tamu, ceuk Suhama setengah ngaharewos. Mangga Kang, keun abdi mah di dieu hoyong reureuh. Suhama bijil deui ti kamar gek diuk dijireun Bani jeung satar. Nu keur ngalungsar ngareureuhkeun ka cape. Nyarane kana bilik bari ngahenen, teu ditanya teu ngomong bakat ku cape. Tah teteg ayeuna mah. Cingpek geraguar pangalaman teh kumaha ieu teh lalakuna teh jangan Suhama. Mang jadi penasaran hayang nyaho jujutanana. Ki Ulis geus teu sabar nu sejen nya kitu keneh. Bener Jang Suhama pe geraguar lalakona ceuk Ulisi. Barabat Suhama nyaritakeun lalampahanana. Timimiti papisah jeung Ki Ulis nepi ka danget harita. Dicaritakeun jeung bubuk leutikna teu aya nu dikilungan. Atuh nu ngariung di dinya milu bunga, milu reueus oge milu sugema ku ayana Nyi Aryati katulungan. Kalaya nu jahat nepi ka binasa, urang Ciboros gede harapan. Yen keamanan jeung katengtreman lembur bakal kajamin, ari nu jadi kekentongna geus eueuh.
saja batik itu boh Ki Ulis boh kulisi katut para sesepuh sejena kacida pisan satujueunana karena putusan Suhama nuges jelas yen Nyi Asairah sapara kanca dibawa ka Ciboros kalian rek dijeureun dulu repet ku hinis malah pok kulisi nyarita tandas nya mangge bunga kalawan satuju pisan upama Nyi Erah sareng sadara-sadereknya kersama tu di dieu janten warga Ciboros mang teh butuh pisan ku tanaga jeung pangarti ti Nyi Erah kalih raka-rakana komite mah ya maksad bade ngadegkeun paguron ngalaksanakeun amanat eyangna naon salah adi lemur urang keun urang urus izin jeung itu ieu mah mang tanggung jawab nuhun alhamdulillah abdi ge binga ari kawidian ku sadayana mah insyaallah Nyi Erah sareng raka-rakana bari sebetah tumaninah di dieu moal insah bali lahan deui sanes kitunya Kang Bani cek Suhama bari ngareret ka Bani terus bisa jang kitu maksud akang nanging da akang mah darma pangiring kitu sareng cieuna mah eta mah teu langkung Nyi Erah nu kagungan wewenang pomi anjeunna betah di dieu akang tang tos betah pomi Nyi Erah angkat atuh tang tos akang ngiring kitu we jawab Bani nangingnya mugi-mugi we Erah satuju keur salingih di dieu insyaallah ku abdi moal dilalaworakeun moal dikuciwakeun bade didamel dulur repet ku hinis dianggap kulawarga pribadi tah itulah bener pisan ujang nanging kumaha tu ayeuna apa nuju teh da mang sanes kumaha nulunganana nya kulisi Hariwang hari sabab para mitra harita teh geus nyaksian Nyi Sairah teh keur meunang musibah mohon abdi ge bingung duka kudu kumaha ngalanonganana ye margi tatuna abot bincurang ngaremek kababuk ku howe wulung si Kang emut atuh kedah kumaha nulunganana Suhama ngareret ka Bani akang bingung jang teu tiasa ngalanongan teu terang pilanongeunana nanging upami aya jang Anggara mah moal susah ite jawab Bani manehna percaya yen Anggara bakal tu Anggara mah bakal cageun aya nya apaan bareto ge basa tua kampung Cilaka kumang dampak cageurna teh ku jang Anggara kumun ayeuna neangan jang Anggara atuh sina nulungan Nyi Erah ceuk kulisi sarerea jempe lain teu panuju kana usul kulisi tapi ka mana nyusulna Anggara datang tugis jauh ngiderna moal aya di tempat eta saja batik kitu saha nu kudu inditna tapi lila-lila mah pok Bani nyarita deui numutkeun lalapun nu kaliwat mah upami urusan jang Anggara parantos rengke pasti bakal tumping ka dieu nanging kanggo putusana mah langkung saya taros we nu teu damangna suhunkeun ku bejangna naha naon nu kudu dipilampah ku urang tah bener taros geuning ka Nyi Erah kulisi kitu Suhama mikir heula sabot kitu celengkeung Nyi Aryati milu nyarita Ngeresinanya tujuan kana usul kulisi sangkananya heula ka Nyi Sairah Suhama ngagugu para mitra kojengkang ka kamar Nyi Sairah maksudna marek menta tinimangan tinu gering barang bus Nyi Sairah sur ngalempreh bangun capek ngan teu daek sare tapi tadi ge ngadedengekeun geuneuh satur si awal nepi ka akhir kadenge para mitra kaum dan kumaha kaayaan Nyi Sairah hari atuh samemeh ditanya ge Nyi Sairah nengge Suhama ka kamar mah pok nyarita Kang Suhama ulah bingung-bingung mikiran abdi sarios teu kedah Hariwang suku abdi moal parna isuk page toge bakal cageun keun teu kedah nilarian Kang Anggara mending antosan sasumpinnya ngentang tos upami diri abdi kaayaan batan sakieu bakal ngerepotkeun kan kagungan bumi Suhama jadi ngahuleng neneh nanya geus meunang jawaban tungtung na geus diuk dina kasur digiri nu gering panoneuteuk seukeut para mitra beungeut anu semu piasa kacaangan ku cahaya sempor renghap narik napas pok ngomong harepot nyanyi ulah seueur emutan sawios akang jeung dulu-dulu akang sadia pikeun ngawulaan ku damang sing raos manah ulah asa-asa da moal dimomoreki atuh saja bitik kitu piwejang salira katampi katedak pisan mangga sejadi estokeun kitu cek Suhama nuhun Kang kitu dina Suhama biji deui ti kamar rek nepungan deui para pangurus
dikenang-tukeun putusan ari misaerah tadi tinggalkeun anak Suhama jadi beda rasa kagagas. Hari ras kubela Suhama kadirina nyaan bangunnya jeung duduk. Biasa-asa dina rumawatna tiraga beuk aya kakaget. Nyaan belana saingan ukur dina satu. Hanya sakadar lisan, Gusti geuning aya nu haat nyaah ka diri abdi. Sakitu ieu hate jadi kieu kudu kumaha hatinya. Hate misaerah galecok ngomong sorangan. Ras inget kana mangsa-mangsa nu geus kaliwat waas basa mimiti patepung jeung anggara. Asa agu, asa reueus, dinya asa ngur asa nu sorangan. Tapi ti saprak tepung jeung anggara, cantum singadenge hiji kesat anu bisa dicekel, nu bisa dipake angkusan pikeun ngaku-ngaku yen miboga anggara. Memang anggarannya gumbela ka manehna, tapi nyaah kumaha kan bisa diterima. Sabab aya kakang tukang nani sejen deui, nyatana anggara diakuin suku aku sira, dijeun dulur ku misaerah. Sasat jadi adi lanceuk, ua nyaahna anggara teh nyaah hiji lanceuk ka adi. Lainnya hiji jajaka kawanoja, nu kapatri ku asih, kasiram cinta. Bari mawa teh kadeng hirup babarengan sapapait sama manis. Teu sakitu anggara mah dasan aya tanda-tanda. Para mitra, najan bari jeung prihatin, najan bari jeung boga kamari. Hate misaerah teu boleh mikiran hal eta. Ari kitu teh mah pantes da misaerah teh geus sawawa, geus mujugna boga salaki. Pikiran geus panteg henteu rega gergon. Tapi nya kitu manehna bingung keneh milih mana kan kajaya. Saturpun Suhama geus nepi kana susah hati. Ngabang berangkuli tunggara, oge milu bungah ka Suhama jeung misaerah, nu geus bebas tina cangkreman si Buldani. Keur uplek ngawadieu torojol diikeun ka Haris, berak depu deukeut lawang, sok nyarita tatagna. Apunten kasagayana pun bibi teh ngaganggu anu nuju raos gumujeng teh. Itu tuangeun parantos sayagi, nanging sanguna sakeudeus moal cekap kanggo nyuguhan sadayana. Wayahna jang utama ulah kabitanya. Si ulis ulah ngiring kurisinya kitu keneh ieu mah kanggo tamu wungkul. Kitu ceuk diikeun terang-terangan moal nyuguhan sararea. Neumna beus kitu bibi, sing loba we atuh nyangu teh ceuk Suhama. Tidak ada yang hapunten nu kasuhun ku bibi teh teu kasalah. Moal tiasa kacana kadadak-dadakanna mangga emutkeun tu suguheun teh meni rentul. Mangkani diang leterna gorowah sadaya moal wani moal mah hisa gantang nyangu teh eta mah oleh teh dosa daya ceuk diikeun satengah banyak. Bari nunjuk kanu ngariung ger sarerea siri ngamaklum kana omongan diikeun. Aya nu nyeri hate hiji oge dipitukeun ku diikeun. Monggo sibilah lalu bating catur bari na geus bae kuring mah teh disuguhan ge. Lamun aya mah song-song atuh nah geus utom bari nyereng. Lawan kan itu aya hiji anyang jeung ieu buleud diikeun kalabeuki macem-macem. Terus ulah kapapanjangan ayeuna kieu bi. Ulah kapalangnya capek nyabut sampo atuh ka itu. Egipan atawa goreng, suguhan nu ngawadul tambah ngagayot gado atawa naon we lah minum si kopi itu kadinya. Ceuk Suhama tetep hayang nyuguhan kasema nu ngariung di tempat. Mangga ade mangga. Diikeun ngaleos ka pawon ari Suhama sanuk-sanuk ka para sepuh. Menta idin rek dahar heula daya cenah karunya kani Ariati. Muti kamari can manggih dahari. Sakitu ge untung bet kuat bisa keneh leumpang jauh bubuhan geus suman kuasa. Boh ki ulis boh polisi saya nu kitu kieu. Midinan pisan da memang sakuduna nu tas capek buru-buru disuguhan dahar. Komo bani jeung satarma sareng sena tarung teh tuluy ngagotong misaerah anu sakitu jauhna. Wajar mun lapar teh da puguh tas meres tangan. Lancang parinah diuk ka tempat dahar. Berak ngariung balake cerakan. Misaerah ngahaja diantiran ku diikeun ka kamar. Malah mun perlu mah rek dihuapan, tapi misaerah mun dihuapan teh dasa kaliun dahar mah bisa. Satulunya peuting eta di imah Suhama teu boleh gandeng ku nu ngawadul. Lamana mah Rona nu ngarasa sono ka Suhama. Itung-itung nuleuman pangalamanana nanggap nutas ngalalana.
Hari ini saja geus bila manungtutan baralik akhirna janari leutik sejempe. Karena pindah ka garduh nu tas cape sinareureut kawan tujuh puluh pisan. Hagina ieu carita para mitra urang tulin dihandelun urang tunda dihanjuang siang para dinepot minalkeun gesan kahareup kasampur deui. Memang baru ngaso heula urang mitra kitu ngaso heula. Para mitra kaum dan dipulih catur para tambahan. Magwara Irup jeung huritna manusia teu pasti napapasti. Boh nu hade, boh nu gore. Oge hirupna manusia teu aya tungtungna. Sebab mun aya mimicina sok aya tungtungna. Mun aya tungtungna maksa teu kenep. Tingali kumamang kalakain dibukiri ti Gusti nu Maha Suci kana ti Allah nu Maha Kawasa. Yen daun geus salawas dah hejolene. Laun-laun robah warna jadi koneng hias akhirna ragrag jadi kalakai. Nona totna jadi gang. Hirup katungkul bupati paestinya di mangsa. Sinabadi alas umur diukur. Moal bisa sakahayangmu inget kana hal eta sok keueun, sok melang, sok hariwang, sok sungkan sumoreang ke alam nugis kasorang. Sabab kuring rumah saloba dosa. Boh ka kolot, boh ka sasama manusia. Komo mun inget kana mangsa keur di lembur. Wah, asa sorangan we panggelina dosa tema. Keung mang, rek mawa naon jaga ke alam akhirat. Barang ngadenge omongan anggara kitu. Mang gampang ngahuleng, sababet asa nyiliran kamanehanana. Nuges jelas tadina jalma jahat. Paeh pasesaan jawara nuges kasohor dedengkot garo malah mah pakaburan dina sakambangan. Mun ngukur kana dosa asa manehna panglobana, malah geus fungsi maehan jalma, malah apan haji marnani geus sasat maot ku leungin manehna. Luk tungkul berbeu ti panon bijil. Kelak maruragan kana tani, beuki ditahan beuki juuh di cicipan ngaburusut rahuh bangun yang ulah kesauran hidu pokna marura. Ayana ngareret anak greh mang dampat carinakna. Beungit bareueus anggara reuwas sok sieun nyuat-nyuat kana hate mang dampak. Nu memang ruruntuk baragaji. Pacauran ujang jasa keuna kana momoras hate emang itu. Sekian nguping kitu asa ka diri mang teu mawi. Ampura mang seutik aya niat. Kuring ge kira nyaho na naon teh hati nama telenges teh beakar malah dosa leuwih gede bacan mamang tiga nama. Nah gitu jang anggara ngahulang hila nangis radalila barabat nyaritakeun lalampahanana dina mangsa keur dilemur keneh keur nyobat jeung si Amsan anak mbok cina sagala rupa lalampahan ngariweukeun batur nu nyilakakeun batur jeung ngarugikeun batur dibejakeun ka Mang Dampa. Malah basa ki Isa nu ampir binasa gara-gara didengar muning oge diterangkeun ku Mang Dampa. Nangis rengse pok angara nyarita kitu. Tah kulantaran kitu kuring sok mikiran diri masa lampah nu geus kaliwat. Sok peraku diri asa jadi jalma pangbelobeng. Oh, ketek sakitu mah tujang. Mun dibandingkeun jeung Mang asa jauh tanah ka langit atuh. Jeung dia ujang ke pantes we da keur mujuna bala tenteng atuh. Keur mujuna lenger kasebut lagi budak kene bisa kene dimaklum. Boro-boro ku pangeran ku Mang ge kahartos pisan teh. Tapi coba emutan lalampahan Mang. Geus kudu diterangkeun deui lah da ujang uning aku anjeun. Cek jelema naon kasebutna ari Mang. Mang Dampa nepak dadan. Dah urang duaan memang lain jalma bener, tapi najan kitu ge urang sabisa-bisa milampah jalan lempeng. Tur yakin dina benerna, sangkan aya dina karidon Allah. Ayeuna sanggeus inget kana dosa, inget kana bawaeun ka akhirat, sarta inget kana maut, ting rek kumaha ari geus ieu.
Sabab Kibaraja can kapanggi wae asa-asa matak salempang. Bet asa aya kalangkang aja. Aya nu geus tilar dunya itu. Na Kibaraja atawa sahani anggara beda rasa, boga pirasa.